eureunkeun teh di mana we cing sakali-kali mau eureun teh Cicaheum lain dewek sangeunahna eta heureuy di mana wae eta teu merenah kudu bisa adaptasi hirup teh adaptasi kumaha silih ajenan geuning cangang rokok mah tara naik kereta api aduh kalau bulan bisa ngomong pasti cari-carikan ku bulan benar tong digugu teuing perintah bapak dewek teh bisa supaya dewek diganggu supaya dewek diheureyan dumeh eta lagu pemerintah bapak dewek dari bapak dewek mah manusia eksperimen manusia percobaan eta teh kolot urdu wajib digugu kolot mah kolot kuno jelema can angeus eta teh bapak dewek teh hirupna teh produk gagal pokoknya nyebut produk gagal yang kita harus singkirkan dari muka bumi ini nanti si doraka jelema kitu karena merugikan halayak ramai produk yang sudah kadaluarsa lamun dina kahakanan mah bapak dewek teh kadaluarsa kandung formalin pangna awak nepi ka kitu teh mangrupa teh tadina geringan tulingakan obat eta teh overdosis bapak dewek jantung oge geus digenti ku jantung cau kakolot sieun kawalan da lain turunan Sang Hyang lain turunan naon-naon bapak dewek mah turunan manuk pinguin coba aduh sarisi teh gitu batur mah anu disilikon teh irung hayang bangir ieu mah bujur geus teu mangrupa coba geus ka mana karepe teh ari ngomongna teh hayang we kudunungan dewek disebut Kakang Semar Bandar Nangka Badran aya Lurah Semar kuda Australia lain kuda pawana kuda Australia oh aduh ampun Gusti nu agung biasa ulah ka bapak urang iya kenapa sih tindakan-tindakan bapak saya jadi begitu jadi begini bagaikan orang yang anarkis coba ka kolot ngomong ka batur di lebah dia bapak dewek bagus lah tempur digugur lah bisi jadi mitos naon mitos teh tong dikultuskeun mitos bahaya lepas tina akidah mah jeung aya kuburan Semar nanti udah benar aya batur sok dijarugjuk geuningan batur sok dijarugjuk ning kuburanna kuburan Semar malah cenah cinta-cintana nyieun geuning tina wesi kuning gambar Semar seukeut geuning abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang padahal paragi dagang mah modal jeung jujur duit eta jauh pikiran teh dari Semar dibebaskeun kana loket bari ipis salah kaprah teh tuluy ditulisan aksara Arab nih dikolaborasikeun bungkus ku lawan bodas tuluy jiga komo dibungkus ku lawan bodas nya maka minyak sengit ke Jerman awam makalah beuki ka asa heueuh sidik carita wayang mati India Mahabharata Ramayana der kuburanana aya di Jawa Tengah kuburan Bima kuburan Anomana mun jauh kuburan Pandawa aya soal Gunung Arjuna mah dangaran meureun teh mah Gunung Wayang komo dalang-dalang ini ngajarugju Gunung Wayang tararapa itu teh hayang payung mah cing alus wayangna
malah aya tekenan asep sunanar padahal aing masih buntung teuing cok orang nu ka itu eta teh bener akang sok aya nyarita kitu. nah aya ku kabina-bina teuing euy Heeh. dimitos-mitoskeun beuki jararau Bake lumatak kurunyung Islam teh di dieu tah nyata penyempurna supaya ulah kalunta-lunta teuing hirup teh benar. ulah ngawur pamadegan da lain menang jelema ari Islam mah lain Oh sana. menang jelema teh ngaranna da tirituna mah tina jorojoy Jorojoy. heuh tina sumrah pasrah sok nu matak ulah wa kamaranaot geuning cenah geuning ceuk pangeran itaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutuna illa wa antum muslimun ulah wa kamaranaot sainga can cicing dina kaislaman Dina kaislaman. Aya keteranganana. Aing ngaran-ngaran jelema teh sumrah pasrah mah ulah wa kamaot teh sumrah mah da kaituna ge bakal linglung ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kudu kawasa jadi we moal kahyangan cicing dina alam kapanasaran nu matak bebas jadi gentayangan dikepung ku pemburu hantu Udah syukur karena peles. belegog ge hantu namun urang mah ngencar der diabuskeun kana botol dae asa ku kabina-bina teuing atuh deui Asa bukti jararau akang. hantu teh goblok pamadegan teh Asa bukti jararau. kabina-bina nya euy Heeh. pugu anu jadi juri teh eta pan kasieun teh geuning sieun teh meme init ge urang teh geus sieun pugu dina diri sorangan cekolot teh mah geuning baheula hayang nyaho sia rupa juri hayang ai juri teh cenah gedena teh sagede muning rupana teh jiga hurang gedena sagede kuring rupana jiga urang Si orek dina diri urang. matak sileing teh kerepek ngeunteung Ngajari ka juri. tapa asep taruna dasana mah begang ngan balik ti Mekah jadi montok Coba tau. sabab naon gede hate dari dieu bareto goreng patut eueuh batur aji ka Mekah meureunna loba urang negro ditu teh aya leuwih pan gede hate manehna balik ka dieu jadi montok jadi senang Tidinya. heeh nya Benar. nu matak Semar mah wah Semar ngaranna ge Naon ulah kitu teuing ah. oh Ulah kitu teuing ka kolot teh ah si doraka. nu matak aing hayang geura kiamat teh hirup Nah ngarep-ngarep kiamat hirup teh. hayang geura parinah ka akhirat sararea hayang nyaksian bapa aing keur kakan dina sieun neraka doraka ti anak Wah. Allah. Ai bapak dorakati anak mamun anak dorakati kolot loba. Ngomong teh geus kemana kan. naon Allah, bapak dorakati anak, mun anak dorakati kolot loba. aya Ah, Allah. aya Allah. anu kolot dorakati anak Allah. Di mana-mana oge. Dina keterangan ge Allah. aya oge Aya ge anak nu dorakati kolot. anak eta ge loba ngan ieu mah aya kolot diantarana dorakati anak Lamun aya buktikeun, ulah jadi ribut. Mana bapak dorakati anak? loba jelema nu dibawa ka kantor polisi nepi ka dibui alatan micieun orok gini eta sia dorakati anak aya woyo jempe eleh sia Wah, meureun ebang na dipikeun ke meureun anak jada. naon Ebang na dipikeun ge ku indungna anak jada. nyalahkeun ka anak si belegu Ya heueuh, ebang na dipikeun ge. lain anak jadah teh indungna haram jadah pangna dipicieun oge meureunna kitu teh hasil hubungan gelap Oh, maksudna Kulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih ulah nyarahkeun budak bila budak pancen boga dosa ieu anak jadah indungna haram jadah
maksud anak jadah teh kuring mah anak lu bapaan teh naon anak lu bapaan anak bapaan oh sia teu mikir ngomong teh mainnya nah eta awewereuna teh teh gasa-gasa kana pager kujung bapaan aya meureungan teh tanggung jawab hungkul nu matak kolotna haram jadah bener atuh masalah dosa hei teu ngarumasakeun dosa model si ayah nu matak jeung salaladar teh nepi ka perbadinya tah hirupna bener tapi kan nu matak lamun Semar hayang bagja hirupna hayang selamat dunya akhirat anu jadi anak teh bumule pikanya kumbah dampa suku anak teh lamun ayeuna dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa si horeng ari kolot teh tunggu rahayu tangka darajat ai kaparego jika nu heueuh sabab Gusti moal dikahampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku indungna jeung ku bapana ya bapak ari kaparego jika nu heueuh ngomongna leres tuh bapak ge leres ceuk bapak sedangkan lamun urang dorakati indung di bapak lamun di lemur kai ranu lamun di leuweung kai dangder dipake pangaret binggang dipake pamikul benggung dipake suluh teruhai matak baluang anu niup lir hirup cara gamparan awak ditenjak beung dicekek paling untung mangi kotor nyapa leres tuh cesta jika nu benar ngomongna dek teh kitu kumaha sabab indung disiksa ti keur nyiram keneh ku anak tuluy nepi ka gede 8 bulan dek nang karak sare eungap nyangigir nyeri nang kuban teu bisa pisan burusu teh ngajuru nepi ka guyang getih indung disebutna ge ngajuru-juru na maot dendam ka anak teu kalah nyapa-nyapanya leres tuh ai kaparego bener ngomongna teh nu matak wajib urang ngahormat kanu jadi kolot nyapa-nyapanya leres tuh biasa dipameunangkeun dan tadi malain kitu ngomong kanu jadi bapak teh lamun panggil balik digawe ti mana wae gabruk nu jadi bapak sujud ka inung heula tuluy ka bapak ceka tuurna cing tarik di mana waktu urang minta dihampura ka bapak naon sababna kudu nyekel tuur sabab gede jasana teh tuur teh dina waktu nyieun urang teh waduh lamun eueuh tuur gepeng indung urang teh goblok geus wah benar jadi we kalau teh punung da eta ngomongna ka mana ka aduh Gusti nu Maha Agung da sia teu ngabejaan sugan teh eueuh bila aku teh kaciri sakitu ngajeng alah mun ngagebleng aing jeung poek bapak aing jadi we ngareos sugan teh bieu bodas teh sugan teh bieu mah idangan oh heuh idangan anu di jerona bolu pan bodas idangan pada bingung idangan yang isinya kan jama aya jadi we ngareos punung era makanya aya ko awi bos Borma nya bos Borma aduh ampun Kang Gunawan Panama rekor Pak Haji Dinar saurna bade ka Australia sumuh alah wilujeng Pak Haji Dinar Akang oge ke tahun payun Juni teh urang ka Perancis sebulan di ditu wah beres aya nu menta deui di luar negeri juga jag-jag enggak tahu meureun akang mah Duta Indonesia cing ai pingkeun lamun dewek ngor-ngor sebelah kitu teh kodean aya gitu lain aya tadi pengker aya sugan kuring mah kodean sugan kuring ieu meuni kawas nu hayang puas ka aing teh lamun aing disiksa ku bapa teh sia teh nararumpeng teu sirikna dan di kodean gitu ngarti-ngarti piraku teh kaciri lagi kireun apa curugna kana lapenes heeh nu macak ulah kitu pingkeun mah ieu mah ngaku dulur ka dewek punya
dunia hoatika sete Oke, mamun aya teh ulah lel atuh. atawa lamun aya bapak di tukang ngewek teh ngelea jelek kodean Jika babaturan urang ge si aya. jika babaturan urang ngelelan muning ini alah ampun alah sugane kok awih mekelan ke DWK iya Bakalan roti bakar. alah nuhun naon doana we teh saudara Si Dodi eta mah. alah ampun cing euy Kang, ieu teh Bapak Haji Ali Dinar euy duh bali dina. kagungan mantu aduh Para asna. tereh kagungan putu meureunnya teh Sumon putu. tinu ditikahkeun ayeuna nya tina cai eta Pak Haji Dinar kreatif tina cai ngamurnikeun cai aduh menang biasa euy Oh, menang jasa. menang undangan ke Australia Australia. nya profesor kata gitu-gitu oge hah Ai daek mikir mah kitu. kitu dek mikir mah ieu teh di dunya teh bohade boh goreng ge pikiraneun grepe ceuk saha reunit teu mangpaat Ah, cenah masuk demam berdarah nya di lain pihak mah nya tapi sabaratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk hah oh, tapi bener. baygon obat nyamuk tuluy naon deui autan jeung sajabana pek ku pangeran teh eueuh sia bereungit sadunya eueuh hiji-hiji acan da Allah mah kawasa bangkrut sia pabrik obat nyamuk teh Loba deui penganggur. loba deui penganggur nya eueuh nu teu mangpaat lamun ku urang dipikir mah Tapi bener wah. Si orang segala rupa ge manfaat ku daek. ai daek mikir mah tuh Thomas Alva Edison tina nyileung-leuman hayam mikir manehna nyieun listrik Oh, listrik teh. sadunya ayeuna menikmati hasil karya Thomas Alva Edison Oh, bener Kang. Lebih ci sadar pikeun bahwa dinya gitu tak ayeuna ngarencana deui Thomas Alva Edison teh keur nyieun rebab rebab dapat dikesetkeun ku jelema. alah aduh gitu teh euy Orang daek mikir mah. daek mikir segala rupa oge heuh Bener. ulah cicingeun ai datang kreativitas teh tina kejenuhan bisa Sah. hah Tina jenuh, tina kesal bisa. tina kesel tina jenuh hayang neangan wanda deui nu anyar empek ai seni mah bebas berkembang masina kolot-kolot baheula ngan untung geus pararae aing kreativitas baheula teh nepi ka ditembak dina surat kabar dina itu dina ieu luar tina tetekon ditentang murukana meureun rek oyag aing heuh kalah aing nu ngabolenyang negdereug ning keliling dunya Keliling dunia, keliling Eropa. nya eta teh hasil kreativitas teh hasil mikir hasil studi perbandingan tidak segala rupana lumayan pan aing tina hasil mikir wayang eta teh nepi ka kabeuli rak piring oh Anak piring bentuk kudu keliling Eropa kan itu. Bedak beli betting. tak kitu euy Oh, bener Kang. nya ieu Pak Haji Dinar tina cai mikiran cai supaya jadi murni supaya alus karunya ka masyarakat apaan kayeuna mawa manfaatna mah hikmah nama moal keresahan matak mayar wayang teh gede Gede. teu ngahiras Yo, Ngahiras mah buka kaena. alah malahan cenah enjing-enjing mah dek namahan keur ongkosna kitu gitu. kadewek Pak Haji Ali Bener teh. lain hayang kapuji di Pak Haji Ali gitu rek mere ongkos deui teh Lain. nya ka urang Yang nya kana seni ya keseniman. nuhun Pak Haji nya Ya keseniman. Pak Haji Ali seri ya gitu
ampun aing Hari masa diberi gubernur mau ulang dicarekan. alhamdulillah ya euy bakak urang teh pan aduh kubas bisa napat tepung lawung pamprok jonghok nge pecing ieu sararea beres ngariung mungpulung mayunan panggung bongkok oronyok mayunan balandongan heuh nya ai dewek salah abus di kalah jalan Bulah Wetan itu di Bandung oh di belenjeng Bandung teh ngadong ka itu ka nah cida ieu teh jadi ka Ciwastra jadi muih he aing duh pada aya ampun. janur Pernah teruskan gak jadi dianggap. Nyetak itu di lemur sorangan kadang-kadang linglung ayo nama geus pinu ku perumahan Ada di Inggris di linglung. cara di Arab aing makan Aduh. jalan dina syai teh sopa marwah teh gini ya bolak-balik teh eta mah katilu balikan jo lekat teh teh lulus ngadak-ngadak tuur nyeri keunung nyeri nah kan aduh jobrek teh teh mah diuk olah lieur ongko ngan inget cenah sekolah teh lamun mangih kejadian kitu teh kudu salat teh 2 rakaat salat tobat salat tobat jauh ka cai tayamum salat teh aing teh keur sujud buledag teh katajong kudu lalumpang olah muni muih atuh teh semplek dicak semplak ya aing naon dosa aing inget teh aing teh sok ngalarikeun domba teh sok ieu baong ditajong wae aduh inget eta oh emot heeh si orang teh balik ti ka urang Turunan dia mau eta ka doma eta mah euy nah udah Kang Seri aya deui da keur dahar bereng teh mah laleur mun dipinu di Arab inget aing di kadang domba teh sok ngalaleur ku lem kulem salatan di 2 rakaat aing geus salat kalah beuki loba laleur lain 2 rakaat laleur cita ieu mah aduh ampun aing ke salat dalam bikin apu nya riwayat aing mah historis alah ampun kalau bikin apu balik di Mekah di mutiara di dongengkeun teh. tak kitu euy benar Kang cenah dek oge hayang hiburan euy ya aya hiburan bos sok atuh da hiburan hirup mah kudu kitu atuh bebas hiburan mah doakeun atuh panayagan sararea cing bisa ka Makkah amin bisa umroh nya atuh bisa umroh seling teh bisa umroh bisa umroh kita ke Jakarta kitu nya gitu sugade ka hareup pandukun Islam anu kalima teh mun kawasa di jalana mun boga alah ampun euy lah ai geus kolot kieu mah loba ai kahayang gede geura ai awak eueuh tenaga tenaga leres alah lamun teu nginuman Aladina kapsul lapur jerek nong dia geuning Aladina kan untung ginseng dari Royal Jelly sia grepek pecakan wah deuk isuk aduh isuk pere deuk meuri teu hariwang di deketan ku awewe teh jeung menggairahkan kepada istri orang menggairahkan kepada istri orang lain dicampur gerak kotak bumi ada pasak bumi dan bangunan alah ampun Aladina kapsul paingan bareng gegeh wae hirup mah kudu turut kana sunah Rasul geuning ceuk darso teh mah ceuk darso macet darso mapa jalan satapak gitu ngajog-jog ka hiji lemur teu karasa capena sababaya nu ditean hujan angin dor-dor gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucu teu paduli kajeun tuguy nu penting mah nepi ka tempat anu dijujug dek ngalongok anu ngora suga nu kolot teu nyusul suga nu kolot teu baeud sugan teh moal baeud
Alah, ampun. Sama lagunya Anung tuh. Mapai jalan satapak, tapak syahat, tapak Rasulullah. Lullah. Itu naon aya tapak Rasulullah teh? DP handap asor, sopan santun, ramah tamah, sumerah pasrah, ngeureuh nikreuh dina agama, istiqomah, tawadhu, DP handap asor. Tapak Rasul teh. Nya ulah gede bohong. Benar. Gitu jujur. Kudu nyunah Rasul. Nyunah Rasul. Nyontok apa nyontok? Di ayat salam lakunya ada. Alah. Ampun. Hiburan aya. Itu gerak badan we itu kayaknya. Aing ngaputing kamari masyeri beri aki-akian. Nah, yang seri kenaon ya, Kang? Yang serikeun aki-aki adan di masjid ai napas geus beak meureun. Nah, eueuh deui. Cing atuh mun urang mah budak ngora nya euy. Budak ge Ieu mah aki-aki dititah adan gara titah jadi DKM. Mun dibaksakeun maneh. Eueuh khawatir. Oh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Napas meureun euy. Napas we ampun. Tungtungna we. La ilaha illallah. Capek Ngageuingkeun subuh geuning. Eleng dulur muslimin Mustafa Aisyah gitu cek manehna keneh pohoan musliman ada geus kolot karena gitu. Aduh kurang berjamaah dina salat subuh. Itu kewajiban urang keur di dunya. Padahalannya padahal atuh mun urang mah diajar nyeni saeutik mah. Pakai seni nya Kang. Eling dulur muslimin muslimat. Hayu salat berjamaah dina waktu subuh. Estu kewajiban urang keur di dunya pikeun pibakaleun engke di Majalaya. Ya heran. Aduh ampun. Naon di Majalaya? Pala wargi gitu. Gerak gugah. Ulah ka jongjona. Gerak gugah eta mah tos gugah mah bade kulem deui mah. Salat. Ka cai. Geus kolot mari beurang eta. Pala wargi sadayana gerak gugah ayeuna waktos parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maling deui wae. Berenang barang reret karena jam ding-ding geus eueuh deui aya nu mau. Di teteangan pek teh ku incungna di pauk tadi. Di bere rokok bere lagi sabungku. Ya jangan abah, kuring geus usaha. Komo bulan puasa. Kumaha bulan puasa. Walawargi aing geus salat asar meureun tunuh tah aki-aki teh kuseuk ke sare Teu karasa tuh. aing nyaring-nyaring geus poek padahal poek teh hujaneun Angkep bre. oh yo cetrek teh kana migder teh adan Allahu Akbar Allahu Akbar meureun katempo karek 4:30 da ieu mah keur latihan.
atuh puguh nu paruasa teh malah locor. Oh. Aduh. Didinya nah aki-aki teh mah. Mau ke masjid teh didinya. Trauma. Alah. Komo geuningan eta bulan puasa modelnya da di imam model sangu teh pangirim. Da teh boga pamajikan teh aki-aki teh. Kolak oge pangirim. Kolak pangirim tetangga. Harana ngetik di dahar teh ngadaguan adan. Kolak jamai teh kan. Bari lalajo TV gini ngalajo Asep Song. Ngabuburit. Ngadaguan sejak ngadaguan adan. Ai keur ngadaguan kitu joker lek ke desare. Oh, karunya. Oh, da malu muskolot teh. Ai eling-eling adan keur tungtungna na TV teh. La ilaha illallah. Korejat. Allahumma laka syumtu. Barang rekop kana kejo. Dina TV teh aya aksara deui. Selamat menunaikan sholat subuh. Kor aing teh buka henteu saur henteu. Kusaha kepae. Makan ku lapar. Tragis teman ending teh euy. Aduh ampun aing. Makan ku lapar. Alah. Ampun aing. Oh gitu Kang. Oh si Aki boga tip. Cepot. Loh, naon teh? Naon? Sampurasun euy. Saja. Syuk. Loh. Bapak, sedang. Oh, itu dulu. Rombongan di Astina dulu tuh. Rek naon Kang? Rek naon da kurang kaler ka dieu. Oh. Alah. Alah. Nah, ojak. Ngali Pak aya tuma. Wah, Tamu gitu. Tamu. Ya tamu. ulah dibalikeun. Tamu di mana? Di Astina dulu. Hah? Di Astina Gusti. Astagfirullahaladzim. Oh, adalah mau ninggal amuing. Ulah kaget, coy. Ulah kaget ya winang no amuing ngaturkeun semakaturan rawuh geuning ieu teh menak ti Astina ya hang nuhun semakaturan rawuh cageus siling bagong kasar di Sunda bagong pada di Jawa mendewek teh bagong. Aduh. Cageus siling bagong. Alhamdulillah gitu ayeuna teh sehat ari teh cegik. Cedit naon ari aing? Baru kana dewek nyebut cedit, mun tunggu cegik. Semahaturan rawuh sepuh nuhun. Jangan dulu. Saya aja hibar sih. Wilujeng sumping. Doloi. Wilujeng sumping lah. Bot. Tiap dikit. Doloi. Ngomong. Turing ayah ku disolenang kene ta enong lah. Oh cicing tenang. Sareng sah loba man baktos cenah ka sepuh
di Angger Prabu Suyudana Raja Astina nuhun kumaha kayaan di Astina dina waktos ayeuna mujeuh pot kan syukur euy keur kumaha parenan di Lebak nah tinggal langkung ka dinya hanya tante keur kumaha pare nuju cara ricing di sawah cing balik sia ngomong teh maksud aing teh kumaha pare teh geus reuneuh duh kada teu terang pare awewe na apaan pare mah digambarkeun ada ge dewe Sri Sri apa sia Sri apa anu sok diangge kana gorengan teri teh mah teri mah di mana urang geuning boga pamajikan urang teh boga anak teh eta teh hukumna anak teri anak tere tere mah di mana urang numpak kendaraan ulah lempang eta teh tere nepi tere beleguk teh mah tere mah samara mah sereh goblok si Ceponya tong dilawan anak kemarin lagi sarwana eta kemana karep wae ngomongna teh si goblok eta ku sarwana atuh kabina-bina teuing sia teh ngomong teh kemana karep wae kuas lain jeung menak ai menak mah puguh sok hiber nu hiber mah manuk lain menak hari manuk mah di mana urang geuning di jalan Papangihan aduh euy ieu manuk duit menak sama sia teh jauh teuing ngomong teh mah nya tina manuk kana menak ai menak mah di mana urang mangi barang di menak urang kana tak-tak dipunak beleguk teh mah tuh atuh sia teh kabina-bina teh jang tong dilawananya punak mah hanapun sirah punuk sama aya punuk mau dicarekan batur geuning urang teh ini punung tong beleguk punung mah aya laguna geuning nya walungan ti kota Bandung Cikapunung mah nah sia teh punung nya punung teh eta teh geuning naon nya pan sok dipake tiung ku awewe tudung dengekeun ku sia ai tudung mah di mana urang geuning ku batur teh cilaka dewe pitengeulan euy nah mah keur tengeulan ditudung maling dituding jeung beleguk ai tuding mah geuning sok dioperasi suing teh mah ai suing mah geuning sabangsa jeung etok soang ai soang mah di mana budak geuning manggi kareuwas sok gegebegan wae teh soang soak teh mah tuh ai soak mah baju di mana di berewekeun teh soak soek teh mah eta kudu dilayanan wae atuh sia teh garelo anak si Semar mah nah sia teh gelo sia nya ai gelo mah di mana urang aya barang di jero taneuh di gelo digali teh goblok tuh kabeh we gelo ieu mah itu sarwana atuh awalna can ka bawah ai gali mah geuning sok dipake dina ramo aduh cincin teh mah ali beleguk ai ali mah geuning buru-buru atuh ulah ali-ali teuing lila nah sia teh jauh-jauh ali nyata atuh lila mah paman aing ngantos maot lili teh mah atuh
Hai Lili magering sok dipais lele beri jalan rauh atuh. Hai lele mah atuh di mana orang digebuk ku batur teu wani ngelawan lele lewe ai lewe mah dengekeun naon apang pusara ge pika hayang ning paleleweh paleleuwih bapak jauh paleleuwih ai leuwih mah sabangsa jeung teureub kaleuwih atuh teh mah sarwana gelo kabeh ai keleuwih mah liang belut geuning aduh mani keleuwih mulisit teh mana sia teh jauh atuh dia itu berbicara raus. Ai mulisit mah kapal geuning maju ti hadap. Waduh meni mulisit melesat ya. Melesat nu kitu mah. Melesat mah lagu naon melesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Geus jang gandeng. Manuk dadali eta. Maksudna mah meureun si cepot teh meunnya si Tarida manuk dadali bapak teh si dadan dali atuh teh mah nah sia teh Isuk uyuh sore uyuh mun wengi sering kaimpi ewo pakulingan ewo pakulingan Daya Samya Prapta Samya Prapta ulah kaget cuman ulah kaget lu meniruas aya naon ieu teh sepuh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih ya abdi aya naon ieu teh nun kieu ieu mah saperkara hayang pangi datang ka dieu euy sumuhun kadua perkara nati eta menang utusan anu jadi ratu ngembanti malah anu jadi raja bisi maneh teu apa wayana kejadian di sawarga Maniloka teh di Astina geunyeul masyarakat negara Astina teh ngamaruda yakin kaancam ku Batara Kala
sabab itu numutkeun meja tidak benar dipercaya cenah batara kalah terek kanan jelema jararahat nya hasil tatanya di paranormal bakal negara waluya bakal salalamat syariah tapi raja Astina kurunya ke hiji pusaka hari eta pusaka teh nyaeta endong eta anu disolenangkeun ku maneh wayahna eta endong dek ditukeran rupa-rupa harta kekayaan 7 paturunan moabea wah enong iya enong iya sih eta nah boga sabariji sering jadu kitu ada mung ieu hiji-hiji eta jauhnya ti nagara Astina ka dieu sabaraha dinten di bulan saminggu euy datang ka dieu kita endong marukana teh didatanyakan ngagadeung dina purunan ngadudut di datar pon kitu deui kahujanan katiisan kepanasan kaibunan sumuh jauh dijujuk kang di tiang teh eta enong nu dipake ku maneh rek dipenta rek ditukeran ku harta kekayaan di aksara boya dewer aksara eta teh naon eusina teh ieu mah teu aya eusina kosong molongpong eta naon atuh make nu kitu eta sini ai sok aya nu masihan artos teh sup pamana aksesoris masihan wajib pantatangga teh teh aing ngalangkung teh anu masihan wajib rangina bus iya aya nu masihan beas 3 kinta bus kana endong nah abus gitu ada abus wae kana endong semar mah iya di bawahna kana ojek gitu tah dek dibeli eta teh ya jualnya pak jangan nakal buru-buru pak abdi hayang HP ya rek SMS-an pak cukup halo na telepon kan begitu nih yang nah ada HP maloba dicingat dinyata jadi si patat jadi ngagarantung barodas tape sama tape iya mah HP hari HP mah di mana orang malah pare gini siar jalan HP teh apa tama oh apa ai apa mah geuningan sok ieu sok ngalalau di balong apo tama haji apo jadi kena apa itu sih teh jauh-jauh aponya haji apo mau pergi jeupah apu teman ai apu mulai minantu bah umri apun teman hari apun mandi digebung urang teu bisa ngalawan ampun ai ampun melauk leutik impun coba deui meunangkeun antap impun masuk dipakai iya gini upan pergi dengan mujair lukut sama mana jauh kena impun karena lukut jauh atau tidak impun ya ampun ya alah ramainya itu mangga senang makanya yang kena ditukeran segala nu dibikan demi katang terman negara mah bujeng hingga ka endong jisim abdi mangga ikhlas soleh ini si Semar teu sangka si Semar teu sangka maneh teh soleh mah yang tercedit gini eta nasa teh nepikeun pajar si Semar pedih teh nyeta duka teuing atuh geuning soleh ka bina-bina syukur mar syukur euy kira-kirana hayang sabaraha diberi duit tekedah
Nah jauh di Jugjug anggang di teang hawa tos teuing prayogi ieu enong maka jeung kena amuing bisi pajarkeun simkuring komersil cik karunya teuing jang nah geuning ngaleos mah ditukurkeun anda đang bung hiji-hiji na gula ada di aksaraan MU bade dibuka punya da izin lain nama ke izin bisi ngoceak da dipaku teh dipaku hor tina naon bahana si Semar tina kai albasiah nah teh alah ampun bilih ieu mah bilih janten sudon mangga eta di aksaraan ieu enong jisim abdi mangga kasangakeun eta mah bade digentosan nuhun aya naon maneh pot ieu teh ti kapungkur pur lanceuk teh ngalamun wae hayang mio teu pira hor padahal loba teu cicing lacang mio mah di ditu uluh nuhun aja bulan dek nu jabrik dek nu naon bulu tilu mio naon mio geuning eong gitu lih ya ada ucing mah ayo ucing mah di mana urang ujuk pajak geuning hayu urang ucing ulin oh beureun jadi ya teribikeun mah sumuhun mangga sok atuh anger Citraida bawa ka jauh bagja taya papadana penastik kersayang tumampara inggih ieu enong Semar Badranaya barang pada dicandak ku Citraida ngadak-ngadak kablesat kawang-awang lu dulu itu nah amuing nah ya entong naha setek koplok sakila terido mah ku ngajar kamana karep bisa ngomong teh deh ngaheuyan ka aing rek guna-guna deh ngadu ilmu ka aing tejo loba kurawa teh sia raja 100 Kurawa teh apa hiji-hijina ana teh apa Kurawa ge moal kadang-kadang teu nyatu nah kudu beak waktu saputing jemput nataan Kurawa lamun kitu carana eueuh kajaba lintang ti sia kulawarga kudu dipodaran hah itu ujangna ieu kejadian eta ku bapa di leureuyang nyao meureun teu ridoeun eta mah nya teu ridoeun teh sahana mun eta enongna nu gablegna sia teu ridoeun mah sok dek dibalikeun deui mah itu ujang cilaka lucu dipae aswata mah cenah ka dieu Hei, keluar Semar. Ayah. Lu. Tuman. Oh, kolot eta didengkek nepi ka hare-hare. Pantas eta hiji anak bapa digusur dibuntang bantingan ukur merong. Jauh ka jalan teh. Di mana belana kanu jadi bapa? Di mana letakna ka jalan teh? Ai nyarita kawas nu heueuh rek bela dek kanu jadi kolot ai buktina geuning ngan barang pentana we tiba heula panasan pandalenget mikir lain heuleu aduh ngomong soal agama ai sia ngejedong bae
tolong ayo modar sejrik woi modar siap halo woi itu lancek aing dialung tulungan nah ya kejadian jadi kieu ya tolong tuna lampah eta Astra Cinga dipun balang landawala kacarios di satengahing marga ya jalma lumampah kasep ngarempereng koneng gandang tur pertengta wong tumarete sampurasun susut kansa bulan aya pikir naon Aden ieu kampung mata pika petaheun kansa atukan curcor sai nu harera sumoho cing saripit itu tampele di udang ku anak bogo laras engkang jiga anu suka bunga leres kasamenten di kampung anu sanes kembang-kembang warna-warni itu pasawahan dina galangna tumpang sari surawung telong leunca jeung kacang panjang kanca ramai ku bebeungeun hartina ieu kampung teh reumeuy ku teureuyun reumeuy ku beweungeun ramai ku alaeun leres ieu meureun anu disebut lemur asri teh kanca sumohon katenan bulan
tua Jalmana dipuntenan teu nepi ka somea. sopan santun Ramah tamah anu nyebutkeun ligi heula Aden, ligi heula Aden. dares cai heula Ai ku kitu teh mah moal rugi manusia lamun geus kitu sarana. iya tuh kan Nu aya mah bakal kaangkat harkat derajat pakampungan di Jakarta. sumuhun